Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Dina dangat ayeuna hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan kitab Akhlaqul Banin juz kahiji bab ka-13. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Solihun ari soleh wa ummuhu sareng ibuna soleh. Solihun ari ieu eta soleh wa ummuhu sareng ibuna soleh. Solihun ari soleh waladun eta budak barun anu bakti bi ummihi ka ibuna soleh. Wazata yaumin sareng dina hiji poe maridot teu damang saha ummuhu ibuna soleh. Pahazina tuluy sedih itu soleh kathiron kalawan loba. Wasta'zana sareng menta idin ieu soleh min asatidatihi ti pirang-pirang guruna soleh. Aya jelisa kana yen ngabaturan soleh indaha dicakeun ibu pil baiti di bumi liyak dumaha supaya ngabantu itu soleh ka ummu. Li annaha karena sayaktosna ummu ma indaha eta henteu aya dicakeun ummu khadimatun ari pembantu. Pakana mangka aya saha solihun soleh tarotan sakapeung yastari eta meser soleh laha pikeun ummu dawaan kana obat minas soidaliyati ti apotek. Watarotan sareng sakapeung yastari meser itu soleh laha pikeun umi to'aman kana katuangan. Wa pawakiha sareng pirang-pirang buah minas suki ti pasar. Wa yuqaddimu sareng ngahadap soleh ilaiha ka umi kullama kana tiap-tiap perkara tahtaju anu mikabutuh ummu ilaihi kana emak min to'amin tina katuangan au dawain atawa obat. Wa yusalli sareng ngupahan soleh qalbaha kana hatena ummu bil kalami ku cariosan al jamili anu sae. Wa ba'da ayamin sareng dina sababaraha hari supiat damang itu ummu min marodiha tina teu damangna ummu papariha tuluy bungah saha solihun soleh parohan syadidan kalawan bungah anu banget. Walayazalu sareng teu eureun-eureun itu soleh yad'u eta ngadoa soleh Allah ka Gusti Allah ayah padho kana yen ngaraksa Allah ummahu ka ibuna soleh wa yudima sareng ngalanggengkeun Allah sihataha kana kasehatan ummu. Sakitu heula wallahu a'lam bishawab.